anu ditunggu parantos cunduk dudu anti parantos sumping tigin kana yang jina teu supaya kana sawalana. Mama orang pagak orang papak kupa bunga orang tampi kuka asih orang sayogikeun. Mugi pang jajab pang jaring dedak rahmat hidayahna. Paralun kabarang aruhun nedak suka kanu aya nu katinggal kanu aya teu katinggal calin di alam gaib. Rek nyoba mapai tapak nu baheula rek direka rek diropea malah mandar tetep tandang ngigelan ramena zaman. Dipiri gending hariri dipapalar marasieun ditata supaya siga hampura mun teu sarua. Hadirin dina dinten ieu pisan dua ingsan rek mungkas mangsa lalagasan rek papasangan. Pasingi janji nu ngajadi sareng mangrupikeun hiji kebahagiaan kanggo keluarga Bapak Sahbudin Al-Bugis almarhum kalih Ibu Nok Al-Bugis. Rehna parantos kauninga kurang sadaya kalawan atra nu dianti parantos sumping kalawan tigin kana janjina rombongan calon pangantin pamagat parantos aya di payun urang sadaya. Tawis pang bagia hiap kanu datang baris dilaksanakeun upacara khusus mapan calon pangantin anu digarap ku lingkung seni degung upacara adat Epi Geboy Mandiri. Hadirin sumangga dihaturan ngadeg sila sakedap tawis hormat ka calon pangantin kali rombongan desa. Batur jaduk barangnya kompol jadi anti pernah sumping ditunggu pada upacara mapak calon pengantin di kawitan. Lilir tangi musumare dina alam lala asan bur nyai nyai siga bentang kaberangan dina katapang kalangka mipir katung diri mapai kilat panjang nyatana dewata cengkar ngayuh nu neme cunduk ngalayang wanyang deg randeg di bangranda sabangan kahayang cita-cita dorek rumah tangga aya di hareupeun urang sadaya pang bagia darana heula sakedap sarantos kasep antos sakedap.
Uluh kuning ieu teh mani rame. Kuning itu aya katingal alutan maning alut ngaban alut ngemat-ngematnya tangpina. Sumuhun. Aya naon teh cenah. Nyampe emut ho. Nah kumaha? Wangi teh aki kasumpingan ku Ibu Nok Albugis. Eta teh. Kumaha cenah saurna teh? Cenah pang mapakeun enjing teh pada aya nu sumping anu ngasep. Kaleresan si Neng Risa Albugis teh mendak jodona. Cenah rek mungkas mangsa lalagasan. Nya. Rek diajar dina rumah tangga. Eta teh. Urang doakeun we nya. Tapi sarantos heula nya sakadap. Nah itu Urang raja heula Bu Abdi. Malah mandar aya dina kabagjaan, aya dina kabungahan. Ke aki rek tatan-tatan heula. Sok atuh. Aduh, mana? Itu. mending nyurang gitu ini panas lagi. Panas. Lu wayahna we atuh kumaha. Udah kumaha? Udah kutugas. Bagja teman mulia teman anak bagi asumping Allah Wilujeng rawuh di anti kamari ilang langan kasimpangan ditalungtit kanu indit sugan geus kumbaran beja anu kasep satuhu nun satuhu terus tunjuk ini buka kolot dasar si dorang anutut Teraskeun. alah di papagang kesimpangan di gendingan di bingan di soraan rampak gendang aturan anaki di payungan payung tangtung Sumangga anak gerak nyali Wow. Si kesebalan dua kali nyangkut si tujuh. kakolot keheureuh tujuh pisan aya. Dasar aya gak kurang saulas ya. Kemang malati kembang kahemang kembang kasih wur ahong kaciro kali Aduh yang nyangkut si kesebelah. si terus tunjuk pisan burudul menakti kidul aletan para tumanggung legedet aletanana legedet tangeyanana berebet menakti kaler aletan para bupaten naon cacanakanana bawana
Mare jeung Pak. Mangos ya kasabayan. Alah, aki terus tunjuk sekali ini aku teh beja-beja kado. Uyuh aya saha Ada. Uyuh poho. Nah, sekaya. arek ka mana aki make lumpat. Oh, aya sauluh. Oh, ada sebelan. Sebelan. Siapa yang pada abis disebut nenek napak incu. Nah, ada pak napak. Saya teh menenus dong. Dijiwir sia. Ada aya bawang lo saja nyeri. Kasih pada. Aduh. Ngas. Oh, bade. Eta ada. Eta siapa dulu? Eta sia. Mani. Cing bener kecedang dan teh kasih belan. Kita puja ke mana-mana. Aduh, ada pun sebenarnya gak bisa. Rusuh. Ya, aing teh rusuh. Saya teh sungguh-sungguh kana. Berpuja anak nyampur. Buktian sia kaningakeun. Ninggal. Heeh. Ari kitu abu ka dieu naik naon? Malam minggu malam panjang rame di Nugaria balang doa jadi bulan Aduh atuh di Indonesia nu budurna. Walah astagfirullahaladzim. Kuning pas kemari. Punya Alau. Gusti Agung. Awing. goyang goyang Aduh. Alah. Rek nogan sigana we. Arek nogan abah. Aduh, itu suka sebelan. Mangos, suka sebelan. Aduh. Mani aduh eta astagfirullah. Mani ngarakeun pisan. Ayah. Aduh. Tigai aduh. Hop aduh. Hop. Yo, dong nemen-nemen teuing pan sia peuting ngageol ayeuna aing ngageol deui. Aing geus kolot aki. Aya naon ieu teh atuh? Pan itu tinggal itu aya tamu nu ngasep. Komo kanggo Neng Arisa Albugis mah meuni geus lengo deui. Hoyong enggang ngantos anu ngasep tuh. Kang Bripta Agung Rahayu uguh ditunggu ti kapugu di anti di kamari cenah. Hayu atuh urang papak. Mana nu ngasep? Mana aki? Itu tuh. Ieu lain eta mah sia. Mana atuh? Itu. Tuh. Itu. Oh, hey, tayo. Eta teh. Beli geuleuh. Beli geuleuh siapa gitu. Hayu atuh. Haki orang papaku kabung orang tapi Pak Adi. Ayo orang sarangan. Aduh, haki aja. Meni berat piala. Aduh, eta di Indonesia. Berat tuh di Indonesia belum mangregala lecet. Sarojeng pimpinan gendut. Aduh. Ibu bapak, Asep, ibu, ambutan. Ayo atuh orang sareng ka payun Sareng itu nu ngasep tos ngantosan. Mangga asadaya teh. Mangga atuh. Ayo urang ka payun tuh. Kibesan. Mohon. Alih nu geulis tos katuh mangga kasep. di papaku payung aku Dipirika tapi dole di papaku payung agung dipirika tapi dole ya kadia duh anake aturan dipirika tapi sore ya kadia duh anake aturan
aturan bahagia sumpi Yep kadieu dua lagi aturan bahagia sumpi Yep kadieu dua lagi aturan bahagia sumpi Yep kadieu dua lagi aturan bahagia sumpi cak rincak di lawang pamor awor papasangan antara nu tandang jeung nu datang cak jarana heula ieu pangbagia urang tampi ku kaasih tandani ngalungkeun malati kembang kaheman wangi pilihan wangi nyawa sesat mama tapi gaib nah sama beri ruh aruh ruh aruh malati kaasih kembang kaheman mamah jeung bapak ngalungkeun kaasih ka deudeuh ka nyaah mama ka idep kaset atur wilujeng sumpi bagia tepa Abda'u bismillahirrahmanirrahim Abda'u bismillahirrahmanirrahim Salawat ala rasul wa ali washabihi Abda'u bismillahirrahmanirrahim Abda'u bismillahirrahmanirrahim Salawatan ala rasul wa ali washabihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya rabbi shalli wa sallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim salam ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim salam ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim salam ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim haturan wilujeng lenggah wilujeng linggih di kursi anu pertos sajegikin mangga sami-sami eleson mudah-mudahan ya dina panampian manawi urang lajengkeun kana acara seren tampi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talus,
Hartosna naon, Pak? Ulan Hartosna anu ngawaler salam rada laleuleus. Santuang. Insyaallah tos disayogikeun. Oh Tuki di Turki turunan kidul. Alhamdulillah mohon. Salam mangurpikeun doa kanggo urang sadana ti urang kang urang sidoakeun dina kasalamatan. Mudah-mudahan ieu salam ngajakeun ibadah margi anu ngucapkeun salam sunnah anu ngawalna wajib. Mudah-mudahan tadi sadayana urang ngawal salam dina doa ieu mudah-mudahan urang aya dina kasalamatan. Salam subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah duhu wa rasuluh Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji kalian syukur disiram hujan cimata kanyaah kadeudeuh tina keluarga. Niti wanci nu mustari dengan mangsa nu utama Risa Al-Bugis ka Bribka Bribda Agung Rahayu. Pribados salaku pangatur laku tata calagara dina enjing ieu sejak nataan acara-acara nu bersepedar dina enjing ieu. Bawiraos kahiji panginten bubuka kangga urang sami-sami buka ku cara ngucapkeun kalimatul basmalah sasarengan. Malah mandar aya dina kabarokahan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh salajengna urang teraskeun kana acara anu kadua Seren Tampi. Begituna acara anu kahiji merupakan sambutan pangjana ti Turki leres gitu. Mohon. Aya maksud anu dituju aya ieu hiji warisan ti nini aki karuhun urang baheula. Begituna kapangarsa sesepuh ti pihak calon panganten pamaget mangga dugikeun mangga uningakeun maksad sangtuna. Begituna kapangarsa Al Mukarram Al Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wattabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ummatihi ila yaumi yub'atsin. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang saya muliakan wabil khusus calon kedua mempelai yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Compreng beserta jajarannya, juga aparatur pemerintahnya baik sipil maupun militer yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan juga mudah-mudahan Allah muliakan. Wabil khusus keluarga besar Bapak almarhum serta ibu keluarga besarnya yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan pula. Bapak hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya lah kita senantiasa bisa bermuajahah, berkumpul, ngariung mumpulung dalam acara yang penuh barokah ini. Sholawat dan salam marilah kita limpah ruahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa taat terhadap sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di
kiamah kelak. Amin ya robbal. Entang digusur atuh Ibu. Tenang. Tenang. Tang rusur aduh, ambu. Itu halangan atuh Tungtun. Ambu maha eta Kang Agung socana meni malohok teu ngicep-ngicep. Aduh aa leres itu calon pibojoan aa teh bahasuna ngartos itu ngartos bahasuna leres itu calon pibojoan aa teh aduh meni apa saha namina a Risa Albugis geulis aa geulis aduh bogoh aa alah cinta alah bakalnya tapi engke mun Neng Risa Albugis tos yuswa 80 tahun anu kawitna nona jadi nini bogoh cinta dedehnya bagus saur si bapak tadi bapak selamatnya bogoh cinta ukur sakolepatan sabulan 2 bulan bogoh cinta bakal leungit tapi anu bakal ngalanakeun rumah tangga mah nyaah dede apan ari keur cinta mah geuningan baheula keur bobogohan jalan-jalan malam minggu dibonceng si Eneng pantos teu pantos neng Risa dibonceng ku AA saur nang AA ari keur bogoh mah tiris nangkep tuh Neng keur bogoh mah ya, tapi tos 4 tahun turun mesin dibonceng bojo AA teh AA tiris tadi kita ngilu cenah kitu ngamak ulah kayak gitunya insyaallah nah antos sakedap alhamdulillah Bapak penghulu parantos sumping urang dudugeun bae Neng lares saron pi sorogen itu saha namina Agung Rahayu mohon Asep Asep iya kalau gitu Bapak tadi sepun Neng parantos nampi karena pamaksadan di sepuna Kang Agung Rahayu nya bukutuna kacindekan A Agung masih sama 89% A Neng kutuna waler sing tarik Ibu Rama Mas ukur ridho ikhlas sabab ridona Allah aya dina karidhoan indung jeung Bapak Neng tos ridho ayeuna kacidekan ayeuna ditampi atanapi ditarima pamaksadan Kang Agung Rahayu ditampi alhamdulillah tampi duh mohon kan kayak tuh ada gelas kedap itu istri aya malahan 1 2 3 4 5 cantik bulawak nah teuing sok anu asupana anu pengker anu palih kulon tengah anu palih wetan deui anu acuk putih eleuh apa cobi tunjukkeun mana uluh alah abu Kang Agung nunjukna meuni jeceng meuni heuras lempeng ngacung ari pameget mah kedah jeceng kedah lurus kedah heuras bejengan umi pameget leuleus sanes pameget sanggup jeceng sanggup ngacung sanggup heuras iya naon sama anu kitu wae sanggup laku dina laku lampah kaharupan pikeun kasaban nu jadi anak pamajikan jangan rezeki dina jalan nu lempanya anu lurus bae jeung ngacung hartina teangan rezeki anu barokah anu ulah kacampuran menang rezeki teh menang ladang judi ladang tipu ladang korupsi dipake maraban jadi anak pamajikan mangka bakal jadi daging anu teu suci tulang anu teu barokah paraban nu jadi pamajikan ku barang-barang anu lurus lempeng urang ngacung hatuna salat 5 waktu tong tinggalin ngadoa sabar seorang dipasani ku Allah
mudah-mudahan salamina orang di pasan rezeki anu barokah sareng di pasan katurunan anu soleh sareng soleha. Siap anya? Siap. Ngadeg cari dia. Mohon. Neng. Mana si Aa? Dudukeun ku Neng. Ngadeg. Mana? Ya ngaceng si Neng ada molongo Neng. Ari isi mah kedah molongo. Terbuka harina tulang tinande. Tarimakeun kana kadar nya. Mung taros Aa dipasieun ka Neng teh halal haram. Haram tong ditampi. Nah, wah. Insyaallah. Kurang. Ye, naon? Saya bebeja aya kahayang gini kan. Hiji. Hah? HP, tanyakeun HP, asa Aa? 2 ATM. ATM. Astaga. Tadi tuh Neng si Ocu sih tadi ngotosan. Kan ATM. Aa punten Neng mah teu peryogi jingjing bawa namung diterusan ku Neng mung 2. Aa gaduh HP teh. Gaduh. Dicana ka teh. Mana? Oh, dititipkeun mana? Di saha? Di teteh. Aya Neng. Aya dititipkeun ka teteh. Wios dititipkeun. Antong suantong ningong. Ih, nu kaduhan naon Neng? ATM. Gaduh ATM. Gaduh. Alit ageung eusina. Alit. Aya Neng. ATM eusina alit. ATM anu dilebetkeun kocok. Keluar. Atosna. Eta sanes. Hah? Sanes. Ari HP. Sanes HP halo. Innalillahi wa inna astagfirullahaladzim. Sanes HP halo. Isi tadi atuh atos tuh. Aa punten sanes HP halo. Anu di terusin ku Neng mah. Namun HP singkatan sareng ATM singkatan. HP H na hideung. P na panjang. Dicadak anu hideung panjang. Tadi dititipkeun. Aya nama. Aku eta mah beli di tong sireum. Tong sembarang nyimpen sebab HP eta mah mun hipu jiga tahu teu batuk maka resep ibu-ibu teu mendak saminggu ibu-ibu bakenu. Halo Tinti, kemana kau bawa HP eta mah? ATM Neng. Sanes anjungan tun Neng. Oh pun sanes anjungan pun Neng. Terus kena ge ATM singkatan teh. A na alat, T na tusuk. Aya alat tusuk memuaskan. Aya Neng. Alit ageung. Alit. Wios Neng alit. Duh, Neng. Aya. Bener da eta nu dipan anu dipekohoyong mah sanajan kapal dikeupeuh kana teh api digusur lamun teu aya HP. Tari dia moal. Moalnya. Neng ayeuna mah zaman kamari si Ambu mati punya. Ayeuna zaman hoak SMS kena kembali kan Anda mendapat hadiah berapa juta? 75 juta. Diteang hubungi nomor ini haok akhirnya nah gitu buktikan Neng mana anu calon hidrogen Neng teh anu namina saha namina Kang teh Agung Rahayu kitu ku Neng cirian baledog ya ku barang ieu nah baledog ku Neng pilih salah hiji resep nu panjang gede atau napi anu pondok gede cicit si Neng wih nage tabal anak canak hiji resep nu panjang gede beng mana Ambu resep nu panjang benggok sok Neng majang kapayun baledogeun baledogeun Ambu si Neng malah udah punya pastisan karena babinihanana rek melak bonteng batu turun ke si naik bu kalapa tongoheunana si Neng turun si adaek alhamdulillah sami geuning bogoheunana kolot satu anak lagi satu nama jenis di Ibu Ramana pangan pameget calon pangan tapi ku ibuna di calon pangan
Tinggal kamera Bu. Wes. Dah. Lepas. Lepas Bu. Ibu lepas. Salim. Sium. Terus salim dah. Kecepet kecipit gitu. Mengapa Pak? Bapak salim. Bapak, Ibu. Udah. Terus salim. Alhamdulillah reng saya acara saya tampi mangga urang jeung kana acara akad nikah. Alhamdulillah urusan Kementerian Agama Kecamatan Compreng anu kahiji penginten pameriosan data pencocokan anu kadua khutbah nikah ijabah tutup ku doa. Waktoskeun hormat mangga nyangakeun. Halo 2 3 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la azidanakum wa la ikafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan ku angkusakum wa ahlikum naro al-ayah. Yang terhormat keluarga besar mempelai laki-laki dan mempelai istri yang Allah muliakan, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang juga Allah muliakan, dan ucapan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya acara Walimatul Arus pada kesempatan pagi hari ini. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini Allah masih memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dan menyaksikan acara Walimatul Arus ini, di mana acara ini kita curahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya. Wabil khusus kita doakan untuk kedua calon mempelai yang alhamdulillah nampak hadir dan insya Allah tidak akan lama lagi kita akan saksikan akad nikahnya. Ke depan terbentuknya satu tatanan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah akan menjadi satu kenyataan. Tentu ini semua adalah tidak lepas dari ridho dan doa dari kedua orang tua serta doa dari bapak dan ibu yang hadir pada KUA Kecamatan Compreng menyampaikan salam silaturahmi. Yang kedua, sehubungan kedua mempelai telah memenuhi persyaratan baik diatur oleh Undang-Undang Nomor 174 juga peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2019 tentang pencatatan nikah telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini saya selaku petugas tidak akan melakukan pemeriksaan ulang. Jadi semua permasalahan tuntas dilakukan di kantor KUA Kecamatan Compreng. Untuk itu kepada ananda mempelai laki-laki untuk segera menyerahkan mahar atau mas kawin kepada mempelai istri, dipersilakan. Mas kawin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuki akad nikah atau ijab kabul, mari kita sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Mari kita sama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Acara yang kedua ialah permohonan mempelai putri. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mohon ikhlas dan ridhomu. Saya mohon ikhlas dan ridhomu untuk menikahkan dan mengawinkan saya Risa Al-Bugis kepada Agung Rahayu Mas berupa perhiasan emas seberat 25 gram dibayar tunai. Bapak Wali sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Haji Gentar Amanah. Sekarang saya waktu kepada engkau untuk menikahkan mengawinkan adik saya Risa Al-Bugis Agung Rahayu 25 gram tunai. Fangkihu sena wa sulasa wa rub'an fanhitum ala ta'dilu fawahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Bismillahirrahmanirrahim. In atihi an khalaqalakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Agung Rahayu dan kawin Al-Bugis sah Al-Bugis almarhum kepada engkau Al-Bugis ya untuk menikahkannya dengan mas kawin berupa emas 25 gram dan seperangkat tunai. Saya Al-Bugis binti Sabudin Al-Bugis dengan mas kawin emas 25 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Benar. Laka wabar aku mah. Oh masuk. وسيدنا حجزة الكبرى وعليكم كما ألفتا سيدنا حجزة طلب وسيدنا فاطمة الكل وعلى كما ألفتا بين الماء والسرد وصلى الله على محمد وعلى أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة الأعين واجعلنا مستقيم إماما. سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
alhamdulillah akan nikahnya Ananda Agung ya dengan Neng Rita telah selesai. Saya sebagai tugas pencatat nikah Oktober 2019 Agung Rahayu berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Binti dengan baik menurut ajaran syariat Islam. Demikian ucapan psikotalik saya diucapkan di depan istri saya atas nama suami. Nah, saya tanya, Pak Agung sebelumnya sudah menikah? Tadi? Ya, awas, hati-hati. Ya, terakhir saya menyerahkan 2 buku nikah. Pertama dan terakhir buku nikah ini saya serahkan kepada Anda berdua. Jangan ada niat sedikit pun dikembalikan lagi. Selama-lamanya ini milik Anda berdua. Apabila sampai ini dikembalikan lagi, berarti musibah rumah tangga terjadi. Anda, ya. Selamat. Neng berdiri. Neng berdiri. Ya. Agus. Agung Rahayu udah punya SIM Bang A. Surat izin mondok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara walimatul arus telah selesai dan ada dalam kelancaran. Mudah-mudahan kita setelah selesai di akad sah jadi suami istri, mudah-mudahan kita jadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Sungkeman anu artis nyuhunkeun restu dan ibu sareng rama pantes sumpayus selaku anak kudu bakti ka indung jeung bapa, sujud tumuhu kana piweruh jadi indung jeung bapa, salawasna nu jadi anak kudu selalu aya dina kadoaan menjadi indung jeung bapa. Geus dipayunan hidup tos calik nu janten ibu sareng rama, indung anu ngakandung, bapa anu ngayuga. Kasep geulis pencrong sacana tetep raraina nu janten ibu sareng rama, penta doa sareng hampurana kana pangkonan ibu sareng bapa. Sababina katerangan Gusti Allah moal ngahampura dosa nu jadi anak. Upama indung bapa urang teu ngahampura dosa anu jadi anak. Sok kasep geulis heula. Dipayuneun hidup tos janten ibu mak buktos indung anu ngandung bapa anu ngayu. Bayangkeun waktu hidup dikandung ku jadi indung 8 bulan maledung, indung teu baha, indung teu sieun teu keung, tapi nu dipikasieun kaselamatan si jabang bayi nu dikandung dina beteung jadi indung. Pomo kasep geulis bayangkeun waktu indung hidup ngalahirkeun ngagebrokeun hidup ke alam dunia. Indung hidup dibelaan baleberan getih kesang luut leetoh pati jiwa raga teu sieun ku pati, teu sieun ku maot, teu dipikasieun kasalamatan jadi anak. Pantes payus dep menta doa restu jeung pangampura anu jadi indung bapa, sabab indung nu ngakandung bapa nu ngayuga moal aya hidup lamun teu aya indung jeung bapa. Ridona Allah aya dina karidon indung bapa. Sok geulis majang kapayun sumujud di pangkonan ibu sareng rama. Abdi sungkem napa
pemastakan. Mama, ya abdi putra mama rumah asa abdi mama. Abdi dikelek tiker lemet di ais tiker letik tiga kandung tiker bolot. Salawasna abdi nyusahkeun kana jadi mama. Hampura doakeun abdi mama. Anak mama. Indung teu oleh menukung kana agung muja kana maha kawasa salawasna barang penting ngadoa supaya jadi anak aya di muka salameta. Hampura didoakeun maju ucu gerak lumaku gerak miang gerak sumisi kahirupan hirupan sing sakinah mawadah sareng warahmah yung anak mama. Atur nuhun mama, atur nuhun. Tos tekap amahna dirangkul nih. Mama, ampura abdi doakeun abdi. Anak mama. Ampura anaki geus kaseki. Penta ampura anak jadi papa. Atur nuhun mama, atur nuhun. Tos cekap ngalih ka bapak. Apa ayah abdi lagi ayah apa hampura abdi doakeun abdi bapak tos ngayukaan abdi siang kalahunya rumaos abdi bergong hari jadi bapak hampura doakeun abdi bapak anak kolot naon ngaranna lamun teu ngahampura dosa teu jadi anak bapak tara Gusti Allah moal ridho lamun teu aya pangampura teu jadi indung jeung bapak dihampura jeung ku bapak jeung ucup ridho ikhlas bapak ikhlas tidak nuhun bapak nuhun tos cekap diangkul bapak hampura abdi doakeun abdi anak bapak dihampura ucu agris yo udah lumaku pra didoakeun ka angga tos cekap keur ngalih duh laki rabi peluk itu mama. Iya abdi mantu mama. Abdi mau nganggap pertua, mau nganggap mitoha, tapi rek nganggap pituin mama asli abdi. Hampura abdi mama doakeun abdi anggen mama abdi jantan putra putri mama. Anaki bal kadia hiap datang moal disaha-saha. Ya Allah Gusti parantos masihan rezeki ka abdi namihan rezeki ya mudah-mudahan aya dina kabarokahan anaki moal disaha-saha dihampura di doa mama kasih mama tuh cakap dirangkul mamahna mama ya abdi putra putri mama hampura doakeun abdi dihampura kasih anak mama duh rumahku berada asumsi kehidupan hidup tua beri kasih cakap ngalih ka bapak bapak ya abdi mantu bapak sami abdi ge ka bapak moal anggap pituin asli bapak abdi ampura doakeun abdi bapak ing anak
anak namun hampura dosa jadi anak dihampura ku bapak saya mau disahat-sahat minantu tapi rek dianggap ituin anak bapak ju kuda rumah kubra kira atur nuhun bapak atur nuhun tos cekap dirangkul bapak doakeun abdi hampura abdi anaki bapak dihampura ju bojo kuda rumah atur nuhun bapak tos cekap mangga calik deui se acara sugeman itu kakak benying kebahagiaan kudu kawas bakakak terbuka dibuka kabehanana hati saling keterbukaan dari rumah tangga tarik 1 2 3 abha asukeun ka luhur oh si neng asukeun angkat nah neng nembe naon bakakak tos ngarosan bakakak teu acan hoyong teu hoyong kudu neng si hoyong hoyong bakakak hoyong ping neng naon hoyong ping hoyong dada ayam di ayam menusur ayam ping ayam dadana teh melih ping mah caket ka pasar mohon mana neng ping eta ping pisan dada mohon ya dikit ayo ayeuna ngege ping hayam pengimah ping me ya tos raos enak hoyong terang dilakukan enak hoyong aya ping meja cepeng berduaan pegang berdua dua pandangan neng dua tangan neng gigit iya gigit iya 1 2 3 kamera tahan ya siap alhamdulillah punten mana paskomna temuan sambil keliling ke dia joget dahanap di luhur dahanap baik mengatu ngalihna kursi sok ya sambil joget terus di wae kita ucapan berdoaan di kebrek-kebrek ya mak siap panganten mangga boleh ya dikawitan ku keluarga istri mangga di pihak keluarga pemegat mangga pantes disawang lanang alan wadon sik beungati kadeuh kangge panganten mangga dihaturanan kanggo temuan upami wengi make benten deui ieu mah acara temuan khusus dalam rangka ngiring bingah saparantos acara ijab qabul selesai wengi mah benten deui ke di organnya bisa nanti kalau 2 kali di ada Pak Musik langsung ya mangga salamana karo tamu dikawitan ku keluarga istri ku keluarga Neng Rizka dilanjut ku keluarga Agung diaturanan kanggo temuan siapkeun ada do siapkeun ya ada do yang di Karawang mangga pada nyumbang sumping kembang bapak hajat bapak memet bapak Yohana pantes disawang bapak memet sayang lanang alan wadon ibu aja si penghati manis sampai ibu hajat sayang karo siapa ibu nok di gawe bunga kenal jajah mangga bangan antena olata wargi sumping kembang bapak memet kembang wija
Abi Abantos ya Antos mangga pada ngawurkeun resehna saranana ka Ayanto ka Bapak Wati mangga Katagar Ayu mangga diaturanan Edi mangga Edi juga seneng Mama Era mangga Karus temani gawe bunga pengantin lanang Bapak Memet saya wadane bocah wadane perawan Bapak Memet saya pengantin baru salaman karo tamu pengantin anyar diuk karengan Bapak Memet geus menang dang direnceng hajat saya geus biasa Bapak hajat jeung ilaharana Bapak hajat pada ngagonjak Pak Memet ku sarerea di mampoe ayeuna pajat Pak Memet bahagia sepak toya gede pisan Bapak Memet no dua dina poe ayeuna keur bahagia tepak toya gede pisan ibu besan deui anu sayang bebesan deui panganten anyar diuk karendeng wajah saya geus menang dan Bapak Memet besar ya Bapak Memet dina poe ayeuna menina keur bahagia Bapak Memet tepak toya Bapak Memet deui sayang dina poe ayeuna Bapak Memet anjeun keur bahagia Bapak Memet tepak toya pangaduan Bapak Memet Bapak besan anu sayang pabesan deui panganten anyar Bapak Memet sayang diuk karendeng Bapak Memet sayang geus menang dangdan direnceng Bapak Memet sayang Bapak Memet geus ilaharana Bapak Memet sayang jeung ilaharana Bapak Memet pada ngagonjak Bapak Edi sayang Pak Edi deui Pak Edi deui sayang Pak Edi deui anu bager tepak toya doa Bapak Edi deui sayang Pak Edi deui panganten anyar Pak Edi deui diuk karendeng Pak Edi sayang deui geus menang dangdan Pak Edi Bapak Memet ku sarerea geus biasana Pak Edi sayang jeung